Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu atos maparinan ka urang sadaya nikmat kasehatan sinareng kasempatan sehingga urang tiasa patepung lawung paamprok conghok patepang rarai dina ieu kasempatan kaluluan dina kawilujengan. Sholawat kali kasalamatan mugia tetap dilulerkeun ka junjungan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta pun ayu lintang Agustin, simkuring ngagem pancen janten panumbu catur. Teu hilap ngaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sareng pamilon anu kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan pendidikan karakter di sakola. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos hayu urang buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, satajan nincakan acara nu salajengna supados henteu disaha-saha simkuring sedia nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun ka mandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Ibu Hajah Yeyan Marianah SPD anu asalna ti Majalengka khususna ti Jalan Jakalalana. Mantenna mangrupikeun guru BK anu ngawulang di SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjejer anu kadua nyaeta Ibu Epi Sri Rahayu MPD anu asalna ti Jatiwangi. Mantenna mangrupikeun guru biologi anu ngawulang di SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neeleman kanu jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Mangga ka Ibu Hajah Yayan Marianah kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Hajah Yayan Marianah SPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida non rupi anu didugikeunana. Tiasa muka pandangan urang sadaya ngeunaan pentingna pendidikan karakter di sakola. Nurutkeun mantenna, pendidikan karakter teh mangrupikeun usaha pikeun ngadidik potensi siswa guna ngabangun karakter aranjeunna supaya tiasa janten individu anu bermanfaat kanggo dirina oge lingkunganana. Salajengna ka Ibu Epi Sri Rahayu MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Epi Sri Rahayu MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantenna, ayana pendidikan karakter di sakola tangtu ngagaduhan tujuan. Tujuanana nyaeta pikeun nanamkeun nilai-nilai karakter ka para siswa, pikeun ngabangun sareng ngalatih kamampuan guna nganyempurnakeun diri ka arah anu langkung sae. Lantaran waktos anu sakedik, simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros, ngan kanggo saurang wae. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun panangan, teras nyebatkeun namina kalawan nganggo basa nu sopan tur teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka Ditya anu parantos ngadugikeun patarosanana. Kirang langkung ngeunaan kagiatan non wae anu tiasa dilakukeun pikeun narapkeun pendidikan karakter di sakola. Sumangga ka Ibu Hajah Yayan Marianah kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Ibu Hajah Yayan Marianah SPD anu parantos ngawaler patarosan ti Ditya. Anu eusi walerna nyaeta pendidikan karakter tiasa diterapkeun dina kagiatan diajar sesuai kurikulum, kagiatan ekstrakurikuler, literasi sakola, sareng penerapan tata tertib sakola. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sadaya nutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur nedahapunten bilih aya cariosan-cariosan anu matak teu geunah ka manah para hadirin. Sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.